Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal harum mewangi sepanjang hari pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul loba suhu FB Pro anu ngabacokak sangeunahna ka netizen. Eta bener Ki loba di Bandungan ku Ki Kampak loba suhu pemain FB Pro boh youtubernya anu sangeunahna ngabacokak ka netizen, padahal bisa naik luhur follower subscriber kusaha eta Ki nya ku maraneh ku para netizen bisa naik melambung tinggi, bisa menghasilkan pundi-pundi cuan. Tapi aing geus sukses lupa segalanya komo nu tadina jelema teu balaroga jelema baralangsak heug naik daun loba anu poho Ki ngajedig nepikeun ka ngomong ngabacokak sangeunahna jadi babasana teh eueuh uang aing ngacapruk ngomong sangeunahna hasil kerja keras aing kumaha-kumaha ge kitu nya. Nepikeun ka aya nu mukbang barang hakan anu maha nembongkeun mobil, nembongkeun dunia gemerlap, nembong-nembong harta, nembong-nembong duit, carita harta carita duit barjung ditembongkeun saeutik nu kitu Ki loba. Eta aki ngomong kitu bisa nyinggung meureun para suhunya sing malalikir para suhuna pemula-pemula teh lolobana ngadukung para suhu, talamun para suhuna tidak memberikan contoh anu alus kumaha pemulana engke jadi kalaritu meureun tah ulah sampai nepikeun ka kitu. Kudu eling ka para pemula ka para netizen mun bisa mah hasil dinu dunia digital hasilnya tah bagikeun deui berbagi jeung para netizen deui ulah sampai nepikeun ka dikokop ku sorangan rasa maneh menang sorangan. Kumaha lamun misalkeun follower ninggalkeun urang kabeh kan bisa jadi kosong tah nol deui bener teu.